Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan wilujeng enjing gas sadayana. Kalarasan ayeuna teh kebetulan hari Jumat ya. Dikarenakan saya hari Jumat sekarang giliran muadzin Jumatan di Masjid Al Mukhtar yang ada di pasar gitu ya. Nah, ayeuna mah pardu kasamut sunat kalampah ngamangpakeun waktu saya nyobaan olahraga lah mapah lah sacapekna we pokoknya ada di sumur Sarika Pasir Hayam teh upami naik angkot mah naik angkot teh 2 kali naik angkot ayeuna mah bade nyobian mapah sacapekna kitu nya. Tah sakumaha ayeuna urang jelaskeun salitnya. Sakumaha disaurkeun dina keterangan. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya orang yang bisa menjaga lisan gitu. Ayeuna ti soledat suku. Ayeuna ti soledat tukang ciloknya ukur keur pribadina tapi ti soledat lengkah komo di hadapan umum mah batak jadi huru hara kitu nya kasadayana kitu nya kitu. Para saderek sadarina sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng.